Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa anu mulia, nyanggakeun pidangan carpon misteri majalah Mangle dina judul Paris. Wilujeng ngadangukeun teu saperti isuk-isuk poe samemehna. Bu Mar ngarasa isuk-isuk poe Rebo harita pundukna rada muriding. Lain alatan perbawa angin halodo nu nyelecep tiis. Dasaban isuk ge tiris. Tapi tara ieu muriding. Saheulaanan wanoja tengah tuwuh teh ngajengjen dina lawang panto rohang kelas genep. Bel nu mere tangara waktuna asup disada. Barudak dariuk dina bangku sewang-sewangan. Bumar ngalengkah ngadeketan meja guru. Mapai mencrong ka sakabeh muridna. Barudak marake baju batik khas sakola kaluhuranana. Kahandapanana rok beureum panjang. Ari budak awewe mah sirah ditiung. Nu lalaki calana beureum panjang. Bumar kerung waktu mencrong katiluan murid lalaki. Alip, Pajar, jeung Faris marake sweater. Alip sweater pulas hideung, Pajar pulas beureum. Ari Faris mah koneng hurung matak serab kanu nenjo. Nu ngaraos masih nganggo sweater, buka heula sweaterna. Ceuk Bumar, sorana najan halimpu tapi kareungeuna tandes. Sora nu simaan diturut ku murid-muridna geus katelah. Barudak nu make sweater silih reret. Barudak sejen sapada harita teutepanana museur ka budak nu tilu. Pilih genti da bangkuna misah. Ngarasa dipencrong ku guruna, komo meh batur sakelas oge malencrong. Alip jeung Pajar yung nangtung laju ngalaan sweaterna. Geus kitu disarampaikeun kana tonggong kursi. Sarerea mencrong ka Paris. Paris masih diuk. Sweaterna masih mulan awakna. Sweater koneng ka memetna. Paris, ceuk Bumar bari mere kode ku juru panon kana lebah sweater. Tiris, Bu. Ceuk Paris bari seuri meuesan. Bangun wegah ngalaan. Ibu ge sami tiris. Kan tenan ayeuna usum halodo. Sadayana ge taririseun. Enggal laan. Ceuk Bumar leuleuy. Teu bisa disingkahan. Beut aya rasa keung nu ngubeng. Malah deui-deui pundukna muriding. Mohon atuh Bu. Cenah ceuk Paris bari ditungtungan ku ngahehe. Bumar keong
Deung deuleueun ku muridna nu hiji eta. Sok gampil ngahehe ari keur nyarita. Arek nu pikaseurieun atawa henteu sok dibarung ku hehe. Sanggeus Paris ngagantungkeun sweater dina kursi. Barudak sakelas ngadua dina jero hate dikomandoan ku KM. Sababaraha menit ti harita barudak segut migawe pancen ti Bu Mar. Geus leuwih ti setengah tahun malah ti masih barudak kelas genep nu kamari nu ayeuna geus di SMP. Rohang kelas genep di sakola ieu kosong, alatan bangkuna kurang. Kagiatan KBM kelas genep pindah di ruang IT. Sanggeus saminggu ka tukang meja kursi anyar datang ka rohang kelas genep nya. Barudak teh pindah ka rohang nu samistina. Tetepan Bu Mar mapai karena beungeut budak saurang-saurang. Ngarasa aya nu aheng basa tetepan labuh karena bangku Paris. Beut ngahiang budak teh teu nyampak dina bangkuna. Kamana Paris? Tanya Bu Mar ka Opik nu diukna teu jauh ti bangku Paris. Luka Bu. Tebal Opik bari tonggoy migawe pancen. Bu Mar ngarahuh laun. Kamananya Paris? Aya nu ningali? Tanya Bu Mar ka barudak sejen nu sarua keur taronggoy luhur meja sewang-sewanganana. Duka Bu, teterang. Cek Alip. Teu ningali Bu. Walid Mairan. Keluar panginten Ibu. Cek Caca milu nyawara. Muhun siga nama kajamban. Siti Amalia ngareka-reka. Mun kajamban, nah atuh teu wawartosnya. Cek Bu Mar, hatena mimiti keheul ka Paris. Nah budak teu bebeja. Sakitu nyaho guru aya di jero kelas. Bu Mar kacolongan ku murid. Ku teu nempo ngajengkatna tina bangku. Bu Mar ge helok. Nah manehna nu keur malaweung pipikiran. Kitu pikirna. Tahun ajaran baru karek minggu katilu. Bu Mar can apal karena pasipatan murid-murid kelas genep. Karek saurang, 2 urang. Geus setengah jam Paris can jebul keneh. Piraku kudu diteang ka cai mah. Cek Bu Mar najero pikir. Tapi awak Bu Mar dumadakan berat. Hoream cengkat. Malah kana pundukna karasa aya nu niupan. Tiis. Angin. Pikirna. Tapi rasa sieun noelan diri. Laju sirahna gideung. Angin mah lain kitu. Ieu mah beda. Siga aya nu ngahaja niupan. Pikirna deui. Antukna Bu Mar nyindekeun. Yen eta budak mulang da geuning kantongna ge geus teu aya. Nanya ka Opik, ka Denis, ka Walid, keukeuh jawabanana teu terang. Malah waktu kantong Paris ge beut ngahiang teu pupuguh. Piraku kujuring mah. Bu Mar dumadak sompral nya ge teu kedah.
gap kana HP, muka WA, bray, grup paguyuban kolot murid kelas genep. Aya 3 kolot murid nu tamada anakna teu bisa asup sakola kalayan katerangan alasan. Bumar ngetik talatah, yen mun aya budak nu idin kaluar ti kelas kudu bebeja. Indungna Paris teu lila mairan, cenah geus ngawapri ti isu keneh. Bumar nyoba ngamaklum najan masih keheul ka Paris. Nepi budalan sakola malah basa Bumar geus aya di imahna. Bet terus mikiran Paris. Manehna ngarasa aheng deui da mirang iber. Cek guru-guru nu kungsi jadi welas wali kelas Paris basa kelas 1 nepi kelas 5. Cenah Paris mah budak nu pikayung-yuneun, rengkuh ka guru, nurut ka guru, malah can kungsi musingkeun guru. Guru-guru bangun nu teu percayaeun Paris kitu peta. Kajurung kurasa kapanasaran Bumar rek ngawapri indungna Paris. Tapi dak sakala reuas sabab tetela indungna Paris ditabuh satengah genep isuke geus ngawapri geuning. Kan karek kabuka ku Bumar. Unikna Paris moal asup sakola alatan nyeri huntu tur arek uubar ka puskesmas. Eces, Paris mah teu sakola poe tadi. Bumar jadi bingung. Nah Paris memang tadi isuk teu ka sakola atawa ka sakola ngan mulang teu bebeja teh. Bumar dumadakan guligah nepi ka tengah peuting. Hayang geura isuk sugan aya nu bisa ngeceskeun. Isukna samemeh bel tangara asup disada. Bumar geuwat asup ka kelas. Barudak kelas genep meh kabeh nyampak kajaba sababaraha urang budak lalaki nu masih diburuan. Teutepan Bumar langsung museur ka Paris nu geus diuk dina bangkuna. Paris seuri ngaheheh saperti sasari. Malah make sweater koneng sarua jeung nu dipake poe kamari. Kitu nu ngolebat dina panon Bumar. Bumar nyamperkeun, laju nanya, Paris, ari kamari, Paris, nah uih teu wartos heula ka ibu. Beungeut Paris nu samemeh pinuh ku kabunga, rubah, rada bingung. Da, abdi mah kamari teu sakola Bu. Abdi sareng mama ka puskesmas. Apanan? Abdi nyeri waos Bu. Cek Paris jentre. Bumar neuteub seukeut. Leres. Sirah Paris ungeuk. Muhun Bu. Pan mama ngawapri Bu. Saur mama. Paris, leres kamari Paris teu aya di kelas. Bumar masih cangcaya. Deui sirah Paris ungeuk. Bumar mapaikeun teutepan heula ka barudak nu harita aya di jero kelas. Aya nu keur ngawarangkong tapi laun. Aya oge nu keur ngabandungan wangkongan antara Bumar jeung Paris. Barudak, cobi saha nu kamari ningali Paris aya di lebet kelas?
Tanya Bumar. Barudak nu aya di kelas leungeun katuhuna kabeh ngacung. Malah sababaraha urang ngajentrekeun. Yen nempok Paris make sweater koneng, nempok waktu Paris ngalaan sweater, ngan teu aya nu nempok Paris keluar kelas. Bumar pindah teuteup deui ka Paris nu ka tembong. Budak teh tambah bingung. Paris? Kamar i Paris? Ka puskesmas? Sirah Paris unggul. Helok ku guruna nu can percaya keneh. Tangge acuk seragam. Tarang Bumar kerung. Sirah Paris kieu. Henteu Bu, acuk mah kaos sareng lancingan jin ngan kaluhuranana di sweater. Sweater kumaha? Tanya Bumar. Sweater ieu. Cek Paris juru katuhuna nuduhkeun kana sweater nu dipake. Rai, bulu punduk Bumar cengkat sapada harita. Ras ingat kana rohang kelas genep nu kungsi kosong setengah tahunna. Barudak ngajentrekeun deui yen nya-nya nempok Paris poe kamari aya di jero kelas. Diuk dina bangku make sweater koneng masih katembong keneh ceunah ngahehehna. Pon kitu deui Bumar. Yakin kamari Paris aya di jero kelas. Muriding muringkak. Rohang kelas dak sakala karasana geeuman. Hawa halodo nyelecep tiis. Pagalo jeung rasa sieun nu nyaliara kana diri Bumar. Babakan pasantren Pasir Malang Cililin, Bandung Barat, 7 September 2023. Cog, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.